Rapihin kasur, nyapu, ngangkatin jemuran, lanjut buat ngepelin di bagian kamar. Nah, ini teh sekitaran jam 2:30 sore, aku teh mau beberes. Diawali dengan kasur yang berantakan, aku teh mau lipet-lipetin dulu ini teh si selimutna, terus singkir-singkirin si bantal guling teh tong hilap dieserkeun ieu teh kasurna. Tabedolan we sisi-sisina teh ameh rapihnya guys, entong hilap oge kibrat-kibrat ngange sapu nyere ngara si debuna teh arareuweuh. Geus dikibratkeun mah alung-alungkeun deui we si bantal jeung gugulingna teh kana luhur kasur, rapihkeun deui. Tas sabelahna oge kudu dirapihkeun ieu teh kasur si teteh. Teteh si teko tadi teh urut minum, urang eserkeun we kasisikeun bisi katajong ge rohaneunana urang kana tempat cuci piringkeun. Lanjut we ieu teh rek nyapukeun, da lumayan kotor jeung ngarares ieu teh. Sawe meureunan kokotor ti luarnya guys. Ieu ge teras nantong hilap urang sapukeun we sakalian jeung urang cabutan. Ieu teh aya jukut anu radi dihareup tina lobang-lobang anu marolongnya guys. Tu urang cabutan we ieu teh da lamun diantep mah pasti ngajangkungan. Biasa ari usum hujan mah jaradinya guys. Ieu teh sasapuna geus ekrengsel, lanjut we rek angkatan popoyan anu geus taruus bisi kahujanan deui. Ieu teh geus haneut eumel-eumel lumayan da bieu teh aya panas saeutik. Ieu teh poena meungpeung eukeur daekan erek sakalian we diempel. Soalna geus 2 poe ieu teh di luhur teh di kamar henteu diempelan, da kamari teh asa teu garareunah awaknya guys. Ieu teh neangan empelan nu paragi leungeun di luhur ngan teuing ka mana bae geus we ku sukunya guys. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.